Hello everybody, welcome to my podcast and sit back with me Fedian Campur Aduk Caduk Podcast X Berita Kalapanunggal dan bersama saya hari ini di tanggal sabar tanggal 31 November tahun 2021. Bersama saya adalah komunitas musik Kalapanunggal atau Kamus. Kalapanunggal musician. Ya. Mana mic-nya hiji deui? Oke. Mangga silahkan memperkenalkan diri teman-teman kamus. Kang Angga. Oke lah, pokok namanya saya perkenalkan diri dulu lah. Mungkin banyak juga can ngadangunya. Tentang saya Rangga Purwadinya, tinggalnya di Citiis kan. Alpanunggal keneh lah intina mah. Saya di dia sebagai barudak dititah jadi ketua cenahnya, ketua kamus. Kamus teh nyata Kalapanunggal musisi carita nama. Soalnya mah lamun ditinggali mah saya teh kurang berkapasitas sebagai ketua sabarna gitu ya. Karena nu pangkolot mah diukur ku mah tuh peranyang kena ieu janggot. Itunya saya sebagai ketua, jadi aya Kang Pindi sebagai bendahara, sebagai Depgro. Kang Erga sareng Kang Aris sebagai supir truk. Eta sih Kang ya. Saya di dia sebagai ketua merenya dikokolotkan ke barudak lah gitu lah. Mangkolot lah. Tujuh karena umur merenya. Jika nama gitu. Terus Kang Vindi, mangga silakan diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Vindinya di Kamus, jabatan Abdi sebagai bendahara. Double jabatan bendahara di Kamus bendahara, pada bulan bendahara. Oh identik lah pokoknya. Kekayaan duniawi. Anjir. Ya tuh non. Mangga Kang Erga. Abdi Erga, orang Sawah Lega, ya Abdi mah anggota we. Halo, cek. Oke. Abdi Erga di Sawah Lega, ya Abdi mah anggota we. Ya, masyarakat lah. Supir truk. Supir truk itu kuat ya. Mana kacamata deh, maka supir truk sih lobanya. Iya. Pantun heula rek kalau tuh. Identik adalah intisari. Aduh deh Kak. Boba ya bang. Selamat malam dan perkenalkan nama saya. Assalamualaikum ulang berarti. Kudu apa lain dia di nyaman. Samprazan. Orang salam ka jat anu halus jeung kasarna. Dan nyaman jasa Nya tugur jeung beureunan. Abdi Aris di Kalapanunggal di rakyat Kamus. Kamus lah ieu pangkat katembus beureunan. Rakyat Kamus Republik Handomin. Tah eta. Anjir. Itu rumah Tuhan, bukan gitu oke. Itulah. Ada lagi. Oke, terima kasih teman-teman kamu telah hadir di sini. Kamu naon sih enggak? Kamu mangga diperkenalkan kamu sena. Siap. Jadi kamus teh adalah lamun dina singkatan nama Sopla. Aus ya, orang kudu nginum. Sinoda boba. Nyata Sinoda boba nyata sosis ayana di sosis dulu Kalapanunggal di deket Alfamart. Indomart eta naon ngaranna teh? Koramil. Jadi lamun minum Sinoda boba komo keur usum cocok. Sinoda boba mah cocok jang usum hareudang jeung usum tiris. Oke. Nah. Anjing. mantap ya. Oke lah. Kabagian teh. Kita kabagian operator. Ayo. Oke siap. Anage erek njelaskeun nu rada panjang mah kudu dede basehan lah ya ku boba ya.
Sinongna boba luar biasa. Oke, jadi Kelapa Nunggal kamus teh nyata amun di bahasa nama singkatan dari Kelapa Nunggal musician jenah kan jadi tempat nyariungna atau hijina Kelapa Nunggal anu resep musik lah gitu istilah mah. Arek pelaku musik, arek penikmat musik, ngari jadi dia kudu nama gitu, hayang nama. Jadi inti nama hayang non ngahijikeun barudak-barudak meresep musik kang lah nya. Gitu. Dina hiji komunitas gitu. Anu sebenarnya mah di arasa aku saya di baheulanya ku musik teh banyak sekali lah manfaatnya gitu Kang ya. Mentakan ayeuna saya hayang yang barudak teh hayang ngaramekeun deui maksudna mah ngahaneutan deui lah karena di beberapa tahun ke belakang teh hampir 7 dekade 7 abad Yang lalu. jempling gitu di Kapanunggal Kang dina khususna dina hal musik barudakna teh. Jadi lompatna teh karena kita tinggal oleh HP teh kita main Menang game game ya. kaum Jadi berbahan berubah kultur mungkin subkultur ya. eta Awalnya tina musik, baheula ke zaman urang. Tapi orang tuh bisa nyalakeun oge dan resep kana gamenya. sih. Resep oge termasuk supir tuh itu resep pun mah kana game. Telepon mah majikan deh. Aduh, Mang Teping. Jadi ini memang yang ngahaneutan lah itu kan musik anu sparem selila gitu kan hayang diramekeun deui kegiatan-kegiatan musik intina karena lumayan oge barudak anu kana setelah ditinggali masih loba barudak anu sok hayang main musik gitu kan gegenjelengan di kamar. Iya ningali potensinya mah anu resep musik loba keneh. Tapi anu kawadahan atau nyalurkeun lah gitu barudak teh gitu kan ku ayeuna mah gitu kan lebih karena hobi-hobi nu lain mah aya kan anu game aya kan kompetisi anu motor komo deui lah kan fotografer segala rupa aya cuma dina musik teh rada jempling teh aduh ieu dunia anu kurang resep baheula gitu dijalani akhirnya jempling pisan nah dinya lah aya urang teh saya yang barudak teh nya hayang aya deui naon kegiatan-kegiatan musik lah di Kelapa Nunggal teh haneutan deui soalna lamun ditinggali jeung desa-desa kecamatan-kecamatan lain mah lumayan aya gitu kan komunitasna aktif lah di kamari-kamari itu sih intina mah supaya barudak bisa non menyalurkan deui gitu kan tah meh teh jempling teh Supaya tersalurkan supaya buzat. itu Sampai itu gitu kahayang teh dina jero sirah gitu nya. Terus tujuanana eta meureunnya inspirasi mimitina salian nu tadi disebutkan saya ke Mang Doping. Mangga Mang Doping naon inspirasina sih? Anu nepi ka ieu naon teh nepi ka kamus teh kudu terbentuk. Padahal kan teu kudu kitu ge kan sorangan-sorangan bisa gitu. Kumaha inspirasina? Ya ari inspirasi namanya abdi nu tadi disebutkeun ku Pak Ketu merenya ningali di kecamatan-kecamatan sang daerah lain jadi aya pergerakan dina musik ieu nyata sadayana elemen resep kana musik hiji gitu. Jadi di setiap acara-acara atau di setiap aya event teh henteu parem Pak itunya selalu ada hiburan dan kegiatan dina musik ieu gitu maksudna teh. Punggul kan ningali zamanan baheula nya kalau panunggal atuh bisa disebut ramenya karena musik wah gitunya. Tapi ningali akhir-akhir ieu karena musik di Kalapanunggal intina kitu khususnya daya pisan gitu. Karena terinspirasi lah abdi sareng karangga sareng sanesna bentuk eta kamus eta gitu. Secara sama sih terus serangnya kualitas para musisi di Kalapanunggal patut untuk dipertimbangkan lah soalnya seueur oge musisi anu resep karena musik anu skillna mumpuni tapi tidak tersalurkan gitu. Inspirasinya tidinya sih. Hari perbedaan tina nu leuwih fundamentalnya antara musician atau pemusik
dan penikmat musik. Mang Erga, jeung kitu naon? Bos, Siap. di Kalapanunggal, khususnya di Khususnya di Kalapanunggal. khususnya di jero kamu sorangan gitu. Ya orang Penikmat dan pemusik lah nya, atau Pemusik. kamu sisinya sebenarnya. pemusik Hari dan hiji- hari perbedaan pemusik dan penikmat musik gitu. pemusik selain mendengarkan berenya ngadangukeun dari si pemusik mah jadi bener-bener nyalurkan hobi teh, bener-bener ngamusik, manggung, terus dari panas lah karena acara teh, mentak kikian teh hari tatangga mahnya ningali tatangga gitulah, kecamatan tatangga, karena musik nanti karena rompak gitu, hari sebagai pemusik mah panas lah, panas ningali nu gitu teh, jadi kumaha kumaha carana kalau Panunggal teh yang rame deh cara. Kayak bos hiji, boba heula BTS. Oh, siap. Sinona boba. Panas BTS, sinona boba. Ah. Nyambaran hari penikmatna ngan mau nonton ngadangukeun gitu nya. Aya penikmat mah hari pemusik mah cek abdi anu terjun langsung kana acara di bidang musik nah gitu. Terus kunaon di ngaranana musician atau pemusik berarti. Ngaranna. Musician. Oh, musician. Salah sahiji musisi disebut musisi lamun geus boga karya, bener teh? Nah, Kang Doping gitu. Disebut musisi lamun geus boga karya. Cek paket tuh urang teh kudu pede. Kutipan ti paket tuh ya. Kunaon urang teh ngaran teh Kamus Kalapanunggal Musician. Supaya pede dari disebut boga karya mah da. Alhamdulillah gara raduh karya mah. Nah, cek paket teh kudu pede. Urang ngambil nama musician teh. Jadilah, oke. Berarti samemeh ngaran naon Kamus teh. Kamus. Berarti antara Mang Doping jeung Kang Rangga teh ieu teh. Ya. Pasea urangnya teh Cek akur iya lah tong gitu. tong Kamus entong cenah. Tong. Are tong musician cenah. CK naon? MCK mimitinnya. Musik klub Kalapanunggal tadi nama. Lain. nya Arek SMK. SMK. Kan SMK identik dengan jeung sekolahan gitu kan bisa pajarkeun ayeuna. Mereka sekolah suka dia Bisi nyaingan tetangga Bisi cenah. nyaingan Bisi nyaingan tetangga. gitu. Aya salah sahijinya anu kumpulan oge. Karena SMP gitu. Tong eta teuing itu cenah tong SMK teuing bisa arek ngaluhuran. Debat merenya hari teh. Debat. Si debat hampir Kungsi pasea debat. abdi jeung paranga. Hampir keluar abdi ge teh. Kungsi debat. Kumaha. Tapi cek paket tuh urang kudu pede. Make ngaran musisi teh tah cenah. Akhirnya mah ya, oke lah. Aya disebut karya, punya karya mah ya aya gitu. Henteu sebatas pemusik doang teh emang teu aya karya, pas aya karya. Berarti bos samemeh Kamus aya Mang Doping are keluar di Kamus. Kumaha caritana aing eta? Gara-gara pas yang ngaran teu pira. Kamusna can aya tapi mainnya keluar di Kamus. Aing dengar aing. Gara-gara pas ya Mang Doping sempat keluar di Dewa 19. Aing masih kena berarti masih kena jadi lead di Dewa 19-nya jeung Andra. Herang-herang Cibodas, hampir ngirim santet mah nya ditanya. Masalah eta ngarannya. Bener. Santet truk. Terus bos kumaha? Nah, jadi geus pas ya teh. Geus pas ya teh pokona geus lah eta mah kamu sejadi. Jadi Dengan PD-nya cek paket tuh orang kudu pede. Jadi lah Kalapanunggal Musician. Kalapanunggal musik, Kalapanunggal Musician. Tapi jadi bukan berarti Kalapanunggal Musician teh kudu musisi hungkulnya. ini anggotanya sabaraha sih? Aya kitu 2000 mah lah. Baraha band. Lebih ti 10 mah ya, Pak? Lebih ti 10 mah. Anu solo gitu. Nu solo aya.
vokalisna eta teh keneh aya bena Tiru Siki, bena eta teh keneh gitarisna eta teh keneh aya. Dame eta teh keneh. Jadi non loba Resep kembali lah. deh yang keman tandang sih. Sponsoran ku Sinona Boba. Jadi dina grup teh nyata loba keneh bena mang dibanding jelema. Soalnya kan dinasa orang seperti bahasana abdi lah gitunya nganut gitarisnya abdinya gitunya bekerja di gitaris gitulah. Tadina gitaris teh abdi teh ngagitaran kadang mah 3 grup, 4 grup gitu. Nu sanes oge sami gitu drummer oge gitu. Jadi loba keneh grupna dibanding orangna gitu. Ya walaupun gitunya tapi tetep we bertahan berkarya semangat lah intinya mah. Gitu aja ngabangkitkan gairah-gairah musisi anu para menan nu me diajar gitu maksudnya. Request non? Ada request non? Gehu. Doyok tetap pantun. Pantun ya, pantun lah. Ini si kama. Batu naon sih teh gehu mana teh? Batu gajah, kama batu gajah nih. Elephant Stone. Oh, Elephant Stones. Negara adidayat nu salah tah kan. Oh, Cina Empire. di nyata aya peradaban salah. Oh. Batu gajah di nyata Pak. Kayak lah orang ngomong kereta sama. Pantun lah. Nah, mantu naing teu bisa. Gak bisa jenang. Terus ke sebarang tahun sih? Bos? Ya sebenarnya mah di 2020 lah kayaknya. Nu aktif nama sebenarnya pertama pembentukan mah 2019 wingnya. Cuman hari tete langsung di masa pandemi lah nya. Segala dibatasi teu bisa bikin kegiatan oge. Baru kadieu tah serada-rada PPKM rada melonggar, harak banyak kegiatan gitu kan. Kegiatannya banyak, perform di SMP kan bikin acara teh 2 kali, terus di lapang Kalpanunggal di teh pasar, terus di wisata Gunung Wayang Agro. Nah itu gue banyak sekali kendala-kendala yang terjadi lah, kayak harak setengah acara dibubarkan gitunya. Banyak lah karena kita juga memahami lah kondisi tersebut lah. Nyata rada lumayan sih kan urang teh bikin komunitas anu di bertahan di masa pandemi lah, rada hese oge dengan segala terbatasan lah. Tadi untuk tambahan sebenarnya anggota lumayan banyak oge band-bandnya di Kalpanunggal anu tos masuk banyak lah, aya Pandika, Simple Pipe, The Birji, terus Red Pipe, Kasih Band, banyak lah gitunya di Kalpanunggal. Ayo oge ieu naon teh solo eta banyak nu solo ge nya seperti Eci aja. Terus iya naon Dandi Grang banyak lah Oh, gitu. Dandi Grant. Selamat malam Dandi Grant. Eta dinanti-nanti itu deh kan. Krisno Nobody. Krisno teh basisna. Krisno Volensky. Novensky aneh. Dandi Grant kos Krisno Volensky. Eta lumayan sih. Bikin acara-acara oge sebenarnya kemarin-kemarin mah bikin acara cuman opennya udah untuk kawan sih itu masih silaturahmi ti anu resep-resep musiknya datang oge nu ti ka Bandungan seperti sekawan jeung naon eta teh Absolute Next G, terus di The Water di mana Pakan Salak, banyak sih anu tina gerak nya. Intina mah sudah banyak lah anu masuk ke kamu sih silaturahmi bersatu lah gitu kan. Banyak oge program-program oge banyak sih sebenarnya itu kan. Nah, untuk program-program anu tos pernah tadi disebutkan ya. Ya. Anu eker jeung anu bade dilakukan Kang Rangga.
Program-programnya banyak sih. Program kegiatan bulanan, per pembulanan ayahnya per 1 bulan sekali orang performnya tempatnya pindah-pindah kan di kadang-kadang di depan pasar di mana di SMP di Gunung Wayang kumaha ya barudak request ya kas aya kamarinya arek aya request di Nangerang ya can urang ieu cenah oke asal nyuguhan gitu kan ini mah silaturahmi keliling lah gitu nya di per bulan eta bulanan perform terus ieu ge naon teh naon sih ngaran teh coaching oge aya gitu Kang nya Klinik. ya coaching anu junior lah aya nu hayang diajar nah, Cerita gitar senior berarti ya. senior itu kan Kang Ijang hotna sejak sakaran untuk lagi senior kan banyak anu masih kene sekolah yang resep musik itu yang bisa ya kan coaching gitar ka dieu misalnya ka Mang Pindi coaching drum ka Mang Erga coaching Mang lah banyak kan nya terus coaching eta terus IOG kan program non recording itu kan anu boga band-band anu boga lagu tapi can ka record di can ya bisa recording tekna di doping di studionya gitu kan terus orang ge kita juga punya iya nanti studio pusat lah istilahnya pusat tiga bandros pusat ya studio pusat jadi studio Semna ya. Studiona nyata di Kaludampit Kangnya si Kaludampit nya baru dake anu anggota oge latihan didinya bayar cuman aya profit kakas oge gitu kan jadi kas aya tidinya oge gitu nya selain ti iuran bulanan misalnya untuk naon untuk kegiatan anu tadi teh non bulanan gitu kan ada pana itu sih kan yang dijalankan. Oke. Jadi nonton si Ina ketat berarti ya. Acaranya ketat ya. Lumayan. Pinuh lah gitunya. Karena pinuh. Terus nonton amun ningali tina sosial musik dan sosial. Di kalapan nunggu aku masih. Jadi itu bentuknya aku masih indie. Apa memang mencoba membuat label baru? Apa kumaha? Kayak nyaingan musika Sony gitu misalnya. Mang Erga mangga di Waler. Nah, salah saya jena eta lah. Nyaingan Dewa. Jelas. Republik. Dari orang Republik naon atuh? Republik Handomin. Republik Anomi lah. Ya, indi heula we. Indi heula da sponsorna iya tah beres ayanya. Sinona boba dewa. Kerja sama jeung radio-radio. Intinya nama sih supaya ulah parem. Ke depan nama acara-acara besar insya Allahnya Pak. Ulah supaya rehe, ting. Emang kegiatan gede naon sih bos? Rencananya naon sih bos? Inum lah bos, sinona boba. Emeh lancar. Wah karena pertanyaan jadi blank. Emang cari tanah ya naon kegiatan gede naon sih arek dilakukan? Acara gede maksudnya. Pertama parade. Parade rencananya Pak. Rencana parade. Astagfirullah. Bos. Ayo jadi yang siri kan. Jadi kegiatan orang dilakukan naon sih bos? Selain Kegiatan acara-acara rutin tadi anu cek Pak Ketua, acara bulanan. Pertama anu acara anu rada badag mah insyaallah parade. Ditargetkan tahun baru sih. Tahun baru. Kumaha teknis acaranya kira-kira Teknis tahun barunya pasti nage pas acara malam tahun baru supaya ulah teuseun teh.
Kalapanunggal. Geus baraha tahun baru Kalapanunggal teh iseun, Pak. Baraha tahun baru. Ya. Sok baraha tahun baru. Oh, balam nih tuh cuma 5 tahun. Insya Allah lamun jadi tahun baru acara anu rada badag mah di kamusnya pas tahun baru sih insya Allah. Anniversary. Oh, Rencanana arek ngundang saha artis indie. Burger Kill. Oh, edan. Eta. Oh, jeung Dead Squad lain Bang. Edan. Dua berarti siap. Dia jeung Lamb of God, jeung Napalm Death. Lamb of God KW12. Jadi rencanana teknis acarana kos kumaha? Teknis acarana apa ketu? Lempar lagi. Ya teknis acaranya kemarin sekalian anniversary, sekalian anu dibikin parade. Nah, mudah-mudahan pandemi beres lah inti namanya. Di makanan diparaksin kayak bodak lah deh. Soalnya pernah oke aya acara di negeri sebelah, undang, kurang nyiapkan barudaknya berapa band gitu kan. Kali itu kita di cancel gara-gara cenah belum memenuhi non si sinana target vaksin. Mantap kan diparaksin atulah moal iya gitu kan. Ayo cenah kan ya. Nurut lah gitunya. Nah, teknis namanya parade. Sebenarnya cantik sih antara paradenya festivalnya. Cuman acarana insya Allah rada gede. Cuman diundang lah anu rek ikut di dia karena di daerah lain juga acan aya gitu sih. Event-event gede pasti datang we di negeri-negeri sebelah oge lah gitunya. Sebelah Domi. Konoha datang lah pokoknya. Gitu sih kayaknya nanti akan dilaksanakan lah udah dikonsepkan sih untuk tahun baru lah kayaknya. Konsep apa berarti? Tapi encan bisa di launching. Nunggu yuk guys sih keputusan non. Sponsor. Perizinan lah Oh, sebenarnya kan. perizinan. Jadi sponsor oke dah mau menggelontorkan masa pandemi mah acara teh gitunya. Ada berat udunan mah. Jadi pandemi jadi nungguan heula naon perizinan beres segala rupana. Namun geus aya lampu hijau berarti derkeun Dream Theater. Gaskeun lah di teater. Ting di teater ting pot noy nahung tuh. Nah eta saya Bangkal Panunggal. Cabang. Oke, antara kondisi musik baheula orang kan pernah oge nya terjun sih orang pernah resepan Ya, ya. miluan band baheula pernah miluan. Apa? Era 2000 berapa? Terus sekolah dulu genep. Keur di lapang. Acara si Dede ieu Dede Bats eta Tumpul garting di debat. Dede Bats baheula. Eta terus asa kondisi musik ayeuna kumaha sih di Kalapanunggal? Khususnya indinya ya ini kan ya. Ini khususnya indinya ada label mah ada meureun ya kurang lah gitu. Ya. Ini kondisi musik indie di Kalapanunggal. Dilihat dari perspektif kamus. Kumaha? Ya hari ditinggali dina perspektif kamus mah nya perspektifnya naon mang gitu maksudnya teh. Coba make bahasa. Oh kacamata ya. Ben ya hari ditinggalinya. Oh benar. Ya, Mang. Ya anjir. Saking ngeunana. Dita. Saking ngeunana si Nona Boba kebeak ieu. Ji 2, 3, 4, 5 genep. Mun teu nyaah di sangguan teh. Jadi lo misalkan ditinggali mah datang ka tiasa tinggalinya. Justru ayana kamus ieu teh bade ngabentuk nyata indie lah, indie Kalapanunggal. Kita pun sudah bekerja sama jeung radio-radio kan belum terrealisasikan unggul. Noru. Asal kerja sama jeung Noru ge nya. Di Jakarta kita nyata nu etana bawah naungan Pak Dado. Sebenarnya di Kalapanunggal teh acan aya nya teh acan ngatingali
musik aya kapungkur mun aya nya tapi acan aya dening khususnya di Kala Bandung mah acan katingali lah mantakna abdi sareng ngabentuk teh supaya aya bibit-bibit anu baru meureunnya jeung anu resepna musik oge jasa kasurutkeun eta intina meureunnan kita ngajurusna kana band indie heula gitu maksudna. Di jurusan anak karena band indie. Indie. Ini mulai berarti areknya bekerja sama dengan label, tapi indinya indie label berarti kan. Indie label gitu Indie nya. label. Terus kegiatan berenang selalu berputar-putar. Nah, justru aku ayana kegiatan tiap bulan teh supaya ulah parem gitu maksudnya. Iya. Di samping eta kan kita ge mencari bibit-bibit lah maksudnya tes senior-senior nu baru gitu nya. Anu resep karena musik gitu. Cabe-cabean gitu mah. Oke, luar biasa ya. Tujuan nama emang supaya hirup dewe musik. Hirup deui. Musik artinya musik anu di ini kan berarti asumna kana creator ya. Karena creator musik, musisi pencipta musik gitu nya. Musik naon wae ge karena memang meureun di Kala Pandunggal mah secara lagu terkenal Dan minimal sakala Pandunggal weh. aya sih kepungkurnya tahun 2000-an ya. Oh, Najwa eta. Najwa meureun kapungkur mah garis band kan. Garis band kapungkur mah. Eta sih kapungkur tos didinya aya deui. Garis bandnya sah? Iya. Gilang. Oh, Ah, lubang. Nah. Itu sih. Nah, satos eta acan aya deui acan tinggal deui gitu. Can aya Tapi di- duka ari anu meureun tos aya muncul tos terkenal di mana-mana meureunan tos terkenal ya aya meureunan gitu di Kala Pandunggal oge kan cuma meureun abdi sareng nu sanesna terang gitu maksudna. Oke. Ya maksudnya upami misalkan aya sabari iklan we nya misalkan aya sok we masuk ke kamus gitu nya supaya Mayer mah di ospek mang Baik ospek mayer ka urang ieu mah Oh. iklan. kalau misalkan aya anu minat lah gitunya atau kerjasama gitu gabung eta nanti kamu selalu terbuka. Terus Mang Deping, di jero kamus sorangan ya di jero kamus. Band-band nanti band-band ka rumah unggul sih. Oh macam-macam mang warna-warna justru eta dirinya pelayanan kamusnya di jeung wadah teh nya mang wadah teh nya eta macam-macam aliran gitu Aliran non unggul lah. Mang. Nu puguh aya misal dina 10 band eta teh non unggul. ya identik di pop sih Pop. Mariah pop, Carey metal. gitu. Hah? Mariah Carey. Mariah Carey Biar Pop. channel. rock gitunya nyata justru acan katingali aliran-aliran itu soalnya acan menciptakan karya gitu. Iya lamun ditinggal individual. Nah, Hmm. pan meureun band ieu misalna lamun keur main katingali aliran naon. Iya, kira-kira dina jero eta naon hunggul? Anu katingali mah pop sih meureunnan aya Kang Erga meureun kan Kang Metal sareng Kang Aris gitu nya anu sanesna pop rock gitu sih. Oh. Tapi kan nari seperti disebutna musisinya pemusik gitu nya. Pemusik baru-baru mah lagu naon wae anu geunaheun digarap we gitu teh acan aya naon nya resep kana aliran lah gitu. Acan aya warna musik gitu nya. Justru tadinya urang tiasa ningali warna musik anu aya dina grup teh nya salah satuna menciptakan karya. Namun ini kan identiknya jeung kebebasan ya, kebebasan bermusik, jeung label, industrial kan emang ditentukan kudu kumaha yang penting papa senang. Iya. Namun indie. Nah kira-kira Mang Aris terus dari Mang Bos, ya arek nyiptakeun musik anu sesuai selera musik masing-masing kan? Ya. 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 Nah kira-kira lamun karesepna kumaha Bang Bos? Musik nu kumaha Mang Bos sarangannya? Lamun masalah eta mah ari abdi mah panceg sih. Emang Panjang dina galur, panceg Siliwangi. dina galur Siliwangi. Naon itu? Emang resep kana metalnya tiba baheula di pas mulai resep kana metal gitu memangnya metal we pokoknya tetap mal mengikuti pasar lah tetap metal Berarti Mang Bos marek metal. metal tetap aku karena aya di kamus supaya metal teu ieu teu pati hese baheula mah hese minoritas metal teh Torek ngadownload we aya nama ngadownload gampang iya, Bos.
Lain gitu Kang Admin. Anjing Kang admin. SU super admin. Wah lama terus disebut musik setan teh musik naon lah. Aliran sesat lah metal teh kan tapi nyari. Gimana buka resep teh ya. Iya sesat oge nya. Hari disebut sesat. Iya sesat Satu oge. otak camatun teh Dan lah. di mah. Yo abdi mah sesat oge di penting metal. Teh areta nama kan musik nah hungkul gitu lah Oke. metal. Lamun Maris kumaha Maris? Isa tadi can menang mix ya tadi karunya. Naon teh ya? Maksudnya aliran musik nu kumaha nu arek ditempuh jang nyieun karya. Ya, Tetap kok fokusna karyanya. kalau fokusnya dina kamus kan dina kamus teh meureun dinya teh aya wadah kabeh musik ge aya di dinya kabeh kan Heeh. gitunya. Sedangkan ya orang kan aya aliran musik tertentu. Jika jeung si bos gitu kan. Nah, kadang di dinya lah. Kadang kan menangna metal itu identik lah jeung sesatan gitu nya. Ada kurang gitu karena metal ya. Masa kurang resep karena metal tuhnya. Mana metal mah terus. Heeh, tapi kan untuk mana batur teh, na metal teh lebih karena nopo karena dicurigan gitu tah. Lebih karena iya karena non celana jauh lah karena getih gitu kan ya. Itu tina konser nu lain nu di luar gitu nya. Tinggal tempo kuburan, tongkrakan, pokoknya malah nyarungcung ngono nya. Teh kelinci teh ya gitu kan. Emang heeh sih da metal teh nang cuman keras gitu kan tapi dinyalain teh aya black metal na teh eta eta ieu mah lebih keras nama di Anu dinya gawir. anu gawirna ada tah anjing anu di underground gitu teh kan nya eta di dinya anu eta nama udah yang semata-mata nyain orang ya resep tapi da anu penuat metal mah anu teu kuatna iman mah meureun bisa wae terjerumus gitu kan gitu teu kuat kana iman mah meureun ya untungna orang buka iman alhamdulillah. Nah, Metal jeung iman. maksudnya kan Iya dulu. di Eropa nu lain mah di itu kan ngahujatna karena agama yang lain kan. Misal karena agama Katolik jeung Kristen gitu kan. Tapi ka belah-belah dieu aya oge nu ti Arab gitu. Aya nu ti Arab berarti nu ngahujat oge singarna teh Al-Namrud bin Bangsat. Bener eta mah asli anjing. Ayo naon ngaran Al-Namrud bin jalan Bangsat eta lumayan goblok nah anjing. Ngahujat aya ngahujat kena Islam goblok anjing. Gara bena gitu An-Namrud bin Bangsat. Saya teh eta Oke, kita luruskan dulu lah ya permasalahan metal ya. Tapi orang pindah lah ke Mang Doping. Kira-kira Mang Doping resepnya musik nu kumaha sih? Anu biasa didangukeun yang memang nu bakal jadi inspirasi. Sebelum kita rada ngejuruan musik metal ya. Karena bahaya ya gawir ya. Omongannya mulai gawir ya kudu diluruskan maksudnya teh. Ya, kudu diluruskan. Hari abdi masih mang sadayana musiknya resep gitu nya. Menutup kemungkinan gitu nya abdi karena dangdut ge resep gitu. Jarang dangdut zaman baheula gitu nya Dayu Age, Asep Irama gitu nya resep. Tapi anu pribadi abdi anu paling resepnya tah musik aliran musik karena musik jazz. Musik jazz. Yer. Nah, tapi Swing. tapi Yes, kalau yes, misalkan yes, musik-musik sana seperti pop, nu ya sadayana lebet sih, maksudnya gitu. Jadi sareng Kang Erga sok kiring latihan gitu ya. Karena metal hayu, karena pop hayu gitulah. Multitasking gitu. Ada Apa salahnya kita mencoba mang gitu. multitasking kok sampai Oh, kok sampai gitu. Ya kumaha gitu sih. Jadi ada dari nu ngaranna mah bisanya. Berat dibawa mang gitu. Musik naon ge sok terjunan sama orang resep gitu kan musik. tapi konsen mah jazz ya. Hari resep pribadi mah jazz mang. Jazz fusion lah gitu maksudnya. Jazz fusion teh funk gitu ya. Apa? Siga The Groove gitu ya. Groovy Siga ya, gitu. siga Incognito, Nah, namanya. New Brand Heaviness, Oh, itu mah luar mang, abdi mah di jero we masih kena lokal. Krakatau. Krakatau kan pang ya, Krakatau nya. Ireng Maulana. Ireng mau. Ya. Iya, saha nu baheula teh Likumahua teh saha? Lain Berin hiji itu baheula. Katani. Gitu.
nih sih. Eno nama nih. Ngerti lu eta. Kurang mang. Lain Berry Uta Likumahua. Oh, tamu kental teuing atuh mang Jesna. Oh. Kental teuing eta mah. Pokona mah intina nung kirana kuncina ngacamling Jes we ari prinsipna di bawah gitu. Nu penting mah leungeunna galing. Nu penting leungeunna galing mang. Nu penting kunci arane. Oh Jes gitu. Soalnya kan teu sakola teh gitu kan teu nyaho. Bisnis Jes mah gitu sih. C5 di mini C5 mayor di mini 7. Nah, Ada. C sus 8 minor gitu. Nu penting galing lah. Penting galing, penting kadobo gitu harus kita kan. Kunci itu. Oke. Mang Ketua, kumaha Kang Ketua? Ya itu sebuah tantangan sih menurut saya nya untuk kamus oge anu non di antara barudak anu on karesepna beda anu kana metal anu pop jazz aya reggae na oge anu dangdut aya heng supaya ngahariji teh memang rada naon sih tantangan lah gitu kan soalnya kadang-kadang mah tina anu resep ieu misalnya karesepna aliran ieu teu narima aliran ieu misalnya itu sebuah tantangan supaya ngahijikeun di Kapanunggal. Karena tujuan saya oge sih kadinya supaya ngahiji sih. Amun menurut saya mah karasa baheula nya. Saya dina resep dina musik itu kaditu kadieu wawuh. Ulin ka belahan Nangerang. Ya nu nyuguhan kopi gitu kan. Ulin ka belahan Cijulang aya nu nyuguhan gitu kan. Euy kadieu. Jadi kan salah sahiji anu ngahijikeun barudak teh kan sebenarnya mah memperkecil konflik teh kan umum nama olahraga main bola misalnya musik salah sahijina gitu kan musik teh karasa loba teman lah gitu kan kadi itu kadi anu wawuh gitu kan sama Jadi tujuan awal nyin komus teh nyata nengan sorogeun berarti. eta mah efek samping pernyatuan untuk saya sendiri mah nya karesep urang ngambalanya resep kana naon sih rock meureunnya Japanese rock meureun tah osok resep ngadangu teh main oge anu paling ge eta sih pop jeung rock lah nya indah mah kan jeung barudak-barudak band naon sih diagonal misalnya barudaknya eta sih cuman Cuman banyak power metalnya. Itu kan power metal ini kan. power metal sok mau keselah sahijina lah gitu kan ya ai vokalis nama Itu maksudnya alirannya power metal gitu. teu sih rock lah intinya kan ai power metal kan grupnya Itu aya alirannya power metal, Oh. terus speed metal kan anu rore tidak kita riro maksudnya ai diagonal mah teu barudak-barudaknya gitu kan barudak mah lamun ningali kena power metal pure henteu oge kan sok bawakeun anu rock and roll gitulah gitunya blues kari itu osok oge kan ketika perform teh gitu jadi rada garis besarnya rock lah pokoknya mah rock lah menurutnya. rock lah pokoknya rock mini tapi pokoknya mah efek nama kayak distorsi rock lah pokoknya mah Pokoknya nama si tungtung kabel karena besi ngik nah jadi distorsi metal. metal gitu sih. Oke. Lamun band karesep atau musisi nu jadi inspirasi jang Mang Angga sorangan sa? Namun baheula keur majeuh-majeuhna resep kana band mah untuk pribadi saya mah kan resep kena si kana ieu si Matt Bellamy non Muse. Maksudnya rada ieu kana Muse we ti baheula sih itu sih. Bahkan balage pernah sok perform tiluan paling kan kos gitu kan. Gitaran bayi nyanyi kan jeung Mang Ini posisinya disaruakeun jeung personil Muse di luar gitu. Tapi bahas nama ke efek ente. Muse cabang ka Bandungan baheula ayeuna mah geus ieu naon ngaranna. Akhirnya jadi karena rock ballad. GNR kali itu. Welcome to the jungle. Bekerja sehari-hari. Gitu sih lamun pribadi saya mah eta sih baheula mah resepna gitu nya. Ya mah sih umum da meureunan supaya ente naon sih urang ge kabarudak menerima lah anu naon wae. Tahu ngahiji ka dia gitu resep naon oge gitu.
kan seenggaknya setiap orang, setiap individu punya identitas gitu Eta sih. kan. Identitas. Ya karena aya kamus itu karena berbeda lamun sarua wae Benar. malah aya kamus gitu. Enggak sebenarnya misalnya resepna Grans jadi komunitas Grans gitu. Karena Benar, kamus benar. itu kan bener gitu ya. Kira-kira gitunya. Sip. Cuma enggak sorangan berarti resepna ka Muse. Yes. Bang Doping. Tapi sih resepnya banyak bingung. Resepnya udud sinana baheula. Sino ada baheula tah emeh rada sinona baheula. Mantap bener euy sinana baheula. Sukan meuli mang orang ya. Hah? Sukan meuli orang ya. Kesukaan Muli. Terima kasih Nona Boba sudah Terima kasih, mensponsori Nona Boba. podcast ini. Sosis Duruk Kalapanunggal. Abdi inspirasi musiknya anu paling resep gitu nya. Hijina kita di teater. Bagi menurut Abdi sih di teater menurut Abdi pribadinya anu karaknya bakana musik gitu nya. Anu masikannya bodoh di teater teh ada sekali ulikeun dari bagi Abdi mah dengeun gitu Benar, benar, da dengeun. ulikeun mah tuh bedag lah gitu. Di teater lamun dina Ikutan. metalna sking berenang. Sking Sandria Terus tadi jazz disebut jazz. ya resep Naon saha Frank Sinatra. Jesse Green berenang eta mah dina basic ieu lah grup band gitu nya. Hari tetep sih. Tetep sih hari eta mah karena jazz gitu. Lamun misalkan grup Indona, Pangkop, itu anu umumna gitu nya. Apa? Dalam misalkan ku abdi di Deret. Nah, eta mah. Deret. Lamun ku abdi disebatkeun hiji-hiji saeur oge mang gitu nya. Dan naon mang tapi ka isukan oge ieu. Wah, ulah mang. Mahal abdi masa mayat podcast ieu mang aduh. Oke, terus Mang Erga. Jadi emang beda-bedanya mun ieu rock. Muse non si aliran nanya. Aya grunge-na Muse mah nya. Koplar Jalur alternatif. alternatif. Jalur alternatif. Bos. Ya. Band nu jadi inspirasi bos. Nu sok didangukeun lah minimal. Sok didangukeun. Nu resep gitu bos. Nu resep. Seueur sih. Aya nu dihususkan tapi Ya coba dari kira-kira naon. abdi mah gitu nya. Mimiti nama sih tina band indie resep kana metal teh dari baheula mah tetep we kana rock, kana pop, kana rock. Pas kelas dulu SMP-an lah. Heeh. Heeh. Berarti di kelas 3 SMP yang sesat. Astaga. Di kelas 3 SMP ngareng Peter Pan. membebanikunya sih ya. Tina band-band indie sih sebenarnya mah mimitina resep kana metal teh. Kakarak tah ngurak-ngurak deui. Band indie mana bos? Sigan Marang kali itu. Marah Jakarta Flame. Jakarta Flames. Terus dari non teh anu si Ona teh nah. Killing Me Inside. Killing Me Inside. Tapi pas marah seneng sekadiana we jana. Iya. Killing Me Inside mah nu baheula resep sih. Torment Band. Itu band. Tina band-band indie heula. Karena ka band luar. Resep teh. Sa naon tah? Semodel SLA Dying. Terus SLA dari Dying. Ballet mimiti nama tah. Ballet FJ Sevenfold format. oge. Band for My Valentine. Di Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Keur da pernah nu baheula keneh. Nu baheula. Album anu eta na bodas. Heeh. Tero. Iya ge pelopor metal baheula aduh Kang Admin oge. Sesak oge. Kalau tapi ka ayeuna. Susah. Tidinya kakarak. Ka dia tah. Data aya batur teh ya. Aya karangan duaan resep kana metal teh. Jeung ieu tah jeung Kang Aris. Emang Arisnya satu mau batur. Tidinya terus nulu ini ka ayeuna resep teh metal terus. Tapi inspirasi awalnya kalau orang ngomongkan band metal misal bosnya. Band metal luar. Mimiti didengekeun aliran naon? Metalcore. Metalcore Ya. model ya kan SLA Dying metalcore-nya. Ya. Eta dina metalcore kakarak kana deathcore dah. Wes. Kana Screamo heula sih ketak. Wadah. Lagu-lagu Alesana gitu Alesana. kan, Cause Killing Me Inside gitu. Nah. Karena deathcore kan. Jalan. Jeung Carnifex. Oh Carnifex. Carnifex deathcore we. Deathcore ya. Sebenarnya mah resep mimitinya resep kana luar heula kakarak ka dalam negeri. Oh gitu. Kakarak kana Death Squad, Barker Kill kakarak kana Jasad.
Dari baheula lama kan zaman masih keneh PCP. Baheula lama memang ada yang ngikeun hese. Buku mah Cara ayeuna gitu terus kan. ayeuna. Baheula lama gagah menang napalem dance album oge. Oh, gagah. Karena emang indie hese itunya baheula lamanya. Hese eta ge Kang Admin sasakalana kieu mantak resep kana lagu metal teh dinyemkeun kaset ku si Kang Ucok, inget keneh. Cok mana Ucok Kang boba? Ucok Kidal. Gitaris nu baheula Kidal nih. Apa? Nah, diinjemkeun kaset jero teh nu kitu hungkul. Bokep. Ya, stop. Saware sih. Ya apal wae deh kari. Iya mah astagfirullah. Non. Lain eta nu baheula lama nih ieu teh nih Asia Carrera. Kesela. Don. Kumaha musik naon nu nyin inspirasi akhirna loba didengekeun. Walaupun jeung urang sok nyanyi-nyanyi ya. Orangnya pan jeung Don sorangan kan. Resep lah loba gitu loba. Iya mah lagu mah. Kan cuman siapa bohongan goblok. Saya kos dangdut ya nih gitu. Koplok. Lalu berarti ngomong ke nejore bisa tadi tarima Facebook. Tadi ya tisnya apa nya? Ya tadi aduh aya bluan seetik. Tadi gitu Etik. Tadi juga nge-lab di. Lebih macam bisa aja lain video. Terus kumaha Don anu nyieun resep nyi sok didengekeun gitu. Tapi nah coba eta adalah Sino Naboba. Coba inum lah. Mantap. Kamu hujan-hujan kieu Jon. Gelo ieu. Emang ieu mah karasana ngeunahan keur hujan. Tapi lamun di Sinaboba teh loba itu manuna nya sebenarnya mah. Loba. Ayeuna kumaha eta band? Jadi band. karasop. Tapi ya belah mantap. Penjilat tunggul aja. Terus atuh ayo. Eta beakeun maksudna. Oke lah tuh patis. Lebihna di luhur ieu geus beak. Nah gitu Don. Naon? Jadi di daun. Jadi band di Bika Resep naon? Ai Bika Resep dengan jiwa ieu mah nya. Kena rock and roll namanya. Misalnya gue baheula gitu rock and roll bahasa Destro. Oke. Rock and roll bangsa. New wave ya? New wave. Juga Rolling Stone gitu kan tah. The Beatles baheula. Saya juga gitu. Gitu tah. Jadi Elvis Presley gitu kan. Lamun ujungna tungtungna loba mawakan lagu metal eta karena naon? Karena resep oge. Karena resep oge kahiji kan orang-orang gitu nya si Bos gitu. Si Bos beda di aliran. Beda. Aya gitaris urang jadi beda deui. Tapi orang coba hayang nyobakeun mawakeun metal di kumaha. Tapi tina perbedaan ieu gitu. Tungtungna naon ngerucutna karena band karena band iya karena band urangna gitu nya. Kos kumaha? Si mimiti kan orang dina imah heula gitu Bosnya bertahap. Aing nyaho kana imah heula. Dina kana sosin, kana bangsa kana alesana bangsa lu gitu. Bisa kadinya tak emang ke zamanna ke rame-ramena metal Don. Udah ke booming eta metal. Cing atuh urang jeung cing nyobaan lah yang kana metal yang bisa teu urang teh ya. Tina perbedaan eta nya alhamdulillah lah bisa gitu tah. Nah segi perbedaan KB masing-masing gitu nya tina aliran unggul lain oke gitu nya. Tapi cuma we bisa. Sugan tina kamus oke meureun nya. Urang napona contohna dina bangunan lah. Itu bangunan ge pan aya batu, aya pasir, aya kayuna oge gitu, aya kacana oge, aya semena oge, tapi jadi pan. Jadi kan jadi bangunan gitu kan. Sugalah posisi ge tina kamus ki bisa gitu. Oke, luar biasa ya. Udah. Ya. Pokoknya berarti berarti Mang Doyok ieu lahirna tina sababaraha aliran musik gitu nya resepna. Berarti sarua jeung urang naon wae gitu nya. Naon wae terus akhirnya karena babaturan bandna metal mencoba jadi metal gitu. Karena resep oge karena metal gitu menurutnya. Tina segi terus scream lah enak. Merah dicarekan, scream lah. Mah. Karena orang mimpi nanti underground ulah. Ulah sok nemongkeun banget. Ulah bahaya. Karena orang tihanap. Oke. Bos. Oke.
Terus disclaimer ya, musik metal tadinya kita ngomongin yang lebih spesifik ya. Mang Deping nanti kita coba naon berbicara tentang Dream Theater, progressive metal. Terus nanti kita berbicara tentang rock ballad. Anjing ya, rock ballad kan ya. Kita coba isu panjang lah durasi orang wangkong nya ieu mah. Cenah naon. Salseo Ya, sewe. Bukan anu penting ieu kontrak nepi ka beak tah. Nah, ini aya keneh itu. Can iya tuh. Aya keneh. Lamun beak ya gampang tinggal ngisi deui. Gampang. Oke. Naon sih kumaha nepi ka musik metal itu bisa jadi identik jeung underground gitu. Padahal setiap musik metal underground ya. Ya. Dan setiap musik metalnya orang tinggal sih Slipknot. Bisa new metal nya. New metal mah label KB. Limp Bizkit, terus di non Korn terkenal Slipknot gitu nya. Itu mah sub label dan mainnya lain underground gitu kan musiknya kan. Oke. Terus kunaon nepi ka musik metal eta jadi jelema teh nemponna ku sabelah panon. Artinya musik maksudnya kunaon jadi musik underground gitu. Babarangan aja musik underground. Oke gitu teh adon jadi yang geus emang background metalna anu mana heula curang ge, tapi kan anu kontroversial anu terkenal pisan makan black metal. Anu jadi naon curang mah leuwih ka gorengna gitu ya, Bos. Ya. Ali satanisnya kan tina black metal. Karena tina metal ge aya anu ieuna anu naon curang mah Biasana. Nu biasa metal becana aya. Aya. Jadi aya penyangkal lah didinya tina black metal teh ngaranna teh metal. Ya. Biasana orang karena persesatan di band ieu mah aliran black metal mah itu pasti naungkul nyokotna tapi penistaan agama dina ieu teh dilembangkeun ku manehna. Aya teh. Jadi sejarah awalnya berarti memang nu akhirnya di attach gitu bahwa si naon ngaranna teh si musik black metal teh jadi siga musik metal. Jadi di lamun musik urang mah sakolumpit daunkeun. Padahal itu sakabeh metal gitu nya. Malah musik metal itu kan berkembang terus-terusan. Karena kan anu black metal oge teu naon mainnya bukan pengandut setan. Iya, benar. Tapi penista agama. Ya, benar. Kebanyakan berdasarkan agama. Ya. Dia mainnya mah leuwih ka agama leluhur. Ya. Kan nempona teh kan Nordiknya, Nordik. Itu jadi paganis lah. Karena kan baheula teh ka suku Viking geulana. Ya, Nordik. Jadi ka nyembah ka dewa Odin. Anu nya teh ka Thor. Dikasih anak lah si Thor na ye. Ieu mah teh kadinya. Jika orang lah jika di Indonesia gitu kan. Jika di Indonesia ente bener ieu mah. Bener. Jika di Indonesia mah kan aya bangsa Jawa, di orang Jawa kan luhur nate ka Semar, namun di Sunda mah ka Sang Hyang Ngersa. Eta nate kan. Jadi nu metal baheula mah rasa bukan wana ngaranna kana agama nu ayeuna teh bangsa nu ayeuna teh Kristen, Katolik, Islam teh embung. Karena nganut kadinya. Tapi tukang truk jero oge pengalaman. Atuh. Kieu oge. Tukang truk. Nah. Handphonena lowbat. Saudara-saudara ieu rada lowbat ieu. Ya lowbat nya kendala. Nu biasa lain type C lain. Nu biasa eta, Bos. Batu bet, iya sih nama boba lobe. Oke, dilanjutin aja terus dilanjutin nggak apa-apa. Sok. Terus permetalan ya. Ya, mangga dilajang, Kang Alis. Di adibina ka mana itu? Oh, nyenengan casan heula. Jeung nengan sangu. Di ka mana teh? Eta permetalan bieu Marvel. Sitor. Sitor. Odin. Oh, Udin. Lain Udin. Mana mah dangdut. Tapi ente Mang Aris kan tidak menutup kemungkinannya. Seperti ayeuna semua musik sama. Sama dari dina nada, dari dina naon nya.
Saya mau musik-musik etnis beda. Ya. Tapi dalam menutup permintaan ayeuna bisa orang menciptakan satu karya anu berbedanya seperti halnya mungkin oke nya ke depanna antara lagu metal jeung lagu dangdut dikolaborasikan kan. Ya bisa. Musik rock jeung musik dangdut kan udah umum lah katanya musik koplo dan musik-musik etnis lainnya udah disatukan ya. Tidak menutup kemungkinan lagu dangdut dan metal juga bisa dikolaborasikan. Bisa. Kumaha nu ngadengena nyaeta. Dengena kumaha ieu? Ya. Karena musik teh kieu euy. Oh geunah. Kan Ya. teu geunaheun banyak keukeuh we. Ya. Jadi seperti ayeuna dikolaborasikan jeung musik-musik etnis lainnya kan seperti ayeuna non capi, suling gitu kan dalam masuk ke metal oke tidak menutup kemungkinan bisa kan ya. Bisa. Jadi untuk kedepannya meureunana bisa berkolaborasi lah dengan musisi-musisi. Itu maksudnya kan di kamus teh orang tuh ya beda-beda ya nya. Lain saatnya lain bukan cuma satu dah orangnya beda atuh. Iya. Wah, kumaha carana meureun tah. Orang tuh contoh aja orangnya bangunan gitu. Orangnya kumaha cepok kos gedung. Iya maksudnya anu jadi pertanyaan itu tukang truk apa tukang bangunan ya? Kieu we pokona mah. Stak Ya gitu. admin oge gitu bos. Untuk kedepannya meureunana bisa dikolaborasikannya. Iya. Misalkan ada wadahnya yang lebih dan ada fasilitasnya yang lebih mendukung gitu. Bisa dicoba kolaborasi dengan alat-alat tradisional, musik band dan alat tradisional gitu kan. Musisi-musisi asli lokal orang Kelapa Nunggal lah gitu nya. Jangan etak apa? Naon ngaranna teh? Naon? Apa? Masih metal ya. Masih ngebahas metal. Kang admin. Ya be Jadi metal kumaha meureun gitu. Kumaha lebih ke mana, Bos? Sambung deui hey, lebih ka mana bieu? Nordik Dewa Odin. Digali di Indonesia mah kan leluhurna ya keneh ieu don. Ketika di orang Jawa mah kan leluhurna teh ieu teh ka Semar, cik orang dinya. Orang Sunda teh mah ka ada Pangersa ya Sang Hyang Pangersa. Nya. Kalau di metal teh si metal ieu teh bangsa anu agama nu ayeuna teh ya embung kayak ngawarkeun manehna gitu. Ya jasa demi Indonesia mah nya. Bisa we lah jasa we kan lumana ka luluhur gitu nya. Yang dia memang musiknya khasnya. Khas ka Sundanakeun gitu kan. Tapi tah bahasa Sunda eta Sunda baheula urang teh teu ngerti gitu. Iya, itu kan lagu itu ya, aya kan jasa teh. Jadi berarti black metal lahirnya black metal itu emang seperti musik. Tah maksudna anu leuwih drag teh eta gitu black metalna. Kan metal lain ge aya speed metal, heavy metal gitu kan. Eta anu positifna. Progresif. Kayak saya diturutanana. Thrash metal. New metal gitu. Musik nah, kenapa nu ieu teh anu bangsa anu black metal teh teu dikeluarkeun gitu tah don seolah-olah juga anu tutupi gitu tah. Supaya nu ngaran metal teh geus dicap goreng gitu. Jadi nya matak anu di masyarakat di ayeuna anu bae nganut anu resep kana metal teh jamana kitu. Teu boga ieu teh ya. Teu boga agama teh ya, ateisme teh ya. Ya. Lebih ke brutal lah gitu. Padahal cik urang kana metal mah nu teu ieu teuing mah teu boga iman teuing ieu mah kitu nya. Bos, bener bisa kajurumus don. Kanu black metalnya. Kanu black metal gitu tah. Ya Cradle of Filth gitu kan ya, musik-musik gitu. terus di naon sih? Jika Mayhem baheula mah terus Venom gitu kan. Kan bahaya tuh. Kamu dieukeun teuing mah pikiran leuwih ieu teuing mah. Ya, bahaya don sebenarnya mah. Nah, dina jero metal sorangan mangirga. Eta sababaraha aliran sih tadi disebutkeun teh musikna kos kumaha misalnya contohna. Selain black metal Selain black metal nu memang diidentikeun jadi metal, padahal teh sakabehna metal teh black metal. Ya. Gitu. Intinya kan lain sakabeh metal teh black metal. Gitu, tapi lamun black metal pasti metal. Ya. Tapi teh sakabehna black metal teh henteu sakabehna metal teh kudu black metal gitu. Benar. Nah, ayeuna dina musik metal sorangan kumaha sih? Naon hungkul sih aliran musik dina black metal, dina metal spesifik masih hese sih nya.
ngajelaskeunna cuman lamun ngadangu mah apal tah bahwa ieu teh thrash metal Ya. gitu kan, hardcore. Terus di deathcore gitu kan. Screamo, emo. Imo ya lamun misalkan dibagikan karena grup mah gotik gitunya. Gotik. Ya, lamun misalkan metalcore mah seperti SLA Dying gitu kan. Ballet masih Burger Kill. Burger Kill tah masih metalcore kan ya. Metal. Deathcore nomor Suicide Silent tah. Hmm. Suicide Silent terus dari Carnifex. Seueur sih The Squad. Dead Squad. Indonesia. Tapi Dead Squad ayeuna nya deathcore teh. Ayeuna, Hari sebelum nama masih kene death metalnya. Death metal. Ente deathcore. Death metal terus deathcore. New metal. New metal. No label. Nu label hungkul. Ya, maksudnya kan new metal mah rata-rata label kan. Label Label rata-rata. rata-rata new metal mah. Ya sebenarnya nama sih ari lamun arti keseluruhan arti garis besar namanya. Cek dina Mbah Google mah metal teh aliran musik anu distorsina tajam gitu kan dengan speed tinggi gitu kan. Iya benar. Cuman kadia kan metal berkembang geuning seperti asking gitu kan masih masuk metal nu berkembang kan ya sama dia asking modern lah Modern. asking Terus terus geus make sinte, synthesizer. semakin terulit Terulit. Oke gingko. Oke gingko ya noman. Pakai sinte. Kan emang synthesizer beneran pakai sinte. Pakai Hanoman. kacau. Iya kan? Terus Iya, bos, iya. terus enggak banyak loba kan ya aliran Seueur. yang makanannya. Jadi kita Lamun disclaimer. dijelaskan masih ciri-ciri spesifik nama tuh bisa ngajelaskan sih. Ya, Tapi mau ngareungeuh hafal gitu tah. ya. Oh iya mah thrash metal gitu kan, iya mah hardcore, iya mah death metal, deathcore gitu kan. Heeh. Oh, sarua. Terus Kan gitu rata-rata gitu. termasuk kuring kayak gitu lah. Iya. Jadinya lamun hayang nyaho aliran aku mah beda-bedanya kudu lobangan dengan musik metal Tah, gitu kan. nah. Jadi Oke. apal teh pas ngareungeuh gitu ari ngajelaskeun mah hese. Nya. Sim Ya. kuring eta mah gitu. Coba Mang Doping, urang ngomongkeun masalah metal progresif lah ya. Anu emang dianut ku Mang Doping aliranna eta. Diyakini Dan dijadikan rujukan hidup. dijadikan suri tauladan. Suri tauladan yang baik adalah Mike Portnoy yang sudah dikeluarkan Iya. di Dream Theater. Nah ngomongin progressive metal, nah sih bedana progressive metal jeung metal nu sejen khususna di musik Dream Theater sorangan. Perbedaannya dina progresif jeung metal ya. Jadi lo misalkan perbedaan umum nama mang, perbedaan umumna ya, perbedaan umum semua telinga gitu nya. Ya otomatis kalau misalkan metal kan terlalu mendistorsi tajam dan tadi disebutkan ku Mang Ergat ya, sareng terlalu riweuh. Terlalu riweuh gitu kan lamun dina segi drumna. Ya mungkin mun aya nya anu teu pati riweuh oge gitu nya. Atau pemilu misalkan progresif misalnya menurut abdi kesana lebih kesan ke namanya itulah pokoknya mah keindahan dan kemakmuran musik. Jadi lebih menikmati lah para musisina jeung para pendengar lebih menikmati dan lebih menjaga kayak gitu. Lebih ke skill oge gitu dan lebih ke solo lah masing-masing gitu sih. Hari ke metal kan bareng semuanya. Kalau misalkan aya nu paciweuh hiji teh biasanya sok lebih kabeh gitu. Hari eta kan sami eta oge gitu. Cuman eta lebih ke skill masing-masing nu ditonjolkan gitu. Ya. Eta sih. Karena akhirnya kan musik tapi rata-rata musik-musik anu nurutan Dream Theater yang akhirnya jadi aliran baru progresif metal eta rata-rata memang tina musik instrumen heula ya. Musik instrumen sih. Instrumen. Itu Dream Theater ge kan lobana musik instrumen hungkul. Iya. Walaupun misal dina laguna 10 menit, 7 menit Iya pan. gitu sih. Antakna mungkin oge nya di nama Dream Theater sakumaha kondisina kayak di teater gitu kan lebih kental ka harmoni jeung harmoni jeung sih jeung orkestra gitulah intina mah. Ya benar. Harmoni jeung orkestra bener. Walaupun limaan tapi rame. Kalau limaan tapi rame tolong kena urang kan. Bari nu hiji mah vokalisna cicing wae.
Tapi gajina orang eta gajina sarua teh nya jeung anu pecieuan saja. Siga Jordan Rudess misalnya jeung si vokalisnya eta sarua teh gajina. Bangun nama ari kamar di WA aku abdi beda. Oh beda. Beda salit cenah. Sigana teh mek potnoy keluar oge teh gara-gara sisirikan. Gara-gara sisirikan emang sih ari kamar cek Mang Potnoy ngeros ka abdi mah nya. Ah jangan naon vokalis mah loba cicingna. Capek kene drum gitu kan. Ari gaji sarua. Gaji sarua gitu kan. Ya ayeuna we kutos ku make gajinya. Dibedakeun meureun gajina rada ageng kene eta, ageng kene drummer gitu lah maksudna. Kan kamari ku si Pasya Kang. Si Pasya di sawah galengan. Masalah bansos mah. Masalah bansos. Jadi si Mac Portoy kabagean. Kabagean gitu. Si itu saha si vokalis John Petrucci. John Petrucci henteu kabagean BLT Hungkul. BLT Hungkul. Itu si John Mio hayangna menang jeung eta teh. Combo hayang menang jeung beas-beasna. Nah, jeung beas-beasna gitu. Jadi weh Pasea gitu. Tapi terlila sih langsung. Tapi terlila sih jadi dan terus ya deh terus damai deh lah. Damai deh nya. Alhamdulillah gitu. Sanggeus aya album anyar tah. Album anyar. Ben album anyar sih mainan ning tiluan. Si saha Bob Portnoy, Petrucci, Rudess jeung jadi saya. Jeung Rudess eta mah memang basis. Basis we maneh namanya ini untuk pegawai band. Abdi hampir pahili mang basis di teater jeung gitaris ya non. Dagon Pos. Bener. Abdi lah sarua gitu. Sarua sipitna sarua. Kamar mah abdi ningali seuri Herman Lee jeung saya eta teh. John Mayong gitu. Ningali John Mayong. Tapi kamari ningali seuri teh tumben. Tanya mah iya Herman Lee gitu salah. Oh salah. Kayak irungna. Sarua. Oke, jadi Mang Doping tetap menikmati lagu nu mana sih nu dinikmati pisan Mang Doping di Dream Theater. Khususnya nu nyaho Dream Theaternya. Dream Theaternya Witar nu leuwih menjiwai gitu nya. Spirit Carison seueur lah. Oper. Aya resep kana Dream Theater sudah kana Spirit Carison. Komersial. Umum eta Mang. Umum. Jeung Another Day. Another Day lah eta umum Mang. Per second. Panic Attack. SIM gitu. Pokoknya mah lamun ngadenge Spirit Carison pasti apal urang Dream Theater gitu. Apal. Jadi siga teh Dream Theater teh laguna siga Spirit Carison we kabeh. Bangun teh hari nu bagi nu awam mah gitu ya. Oh iya lagu Dream Theater. Hiji apan meureunan amang ge Dagon Pos pasti nyaona hiji. On the Fire. Eta lah saya panjang. Hiji Mang. Ya. Eta nu kaartina. Ayeuna grup band Europe amangnya pasti nyaona laguna Final Countdown Hungkul. Final Countdown gitu. Mungkin orang-orang ge awam gitu kan lain. Gitu. Siap. Mangga sebelum kita tutup perbincangan yang sangat spektakuler ini. Siap Maya. Dan naon tadi kita bicara ngomongin rock ballad ya. Rock ballad alternatif. Muse biasa orang sok makan Muse sih balama. Muse. Muse. Oke. Ieu ke rekang naon teh? Jaki jeung Kang Endad dangdut hadir cenah. Oh siap. Siap. Yang kayak kalau gabung di kamus berarti ya dangdut oke bisa masuk ya. Iya, karena sama-sama musik. Tentu saja. Itu kan emang udah ada sih anggota orangnya anu basicnya dangdut gak aya. Oh. Aya. Sih. Kecerek. Hah? Kecerek cenah ya. Nu suling nu hese teh. Oh aya kemarin juga nu jago suling oge budak murah di Nangrang nu biola oge nya. Banyak sih anu dangdut terus masuk di kamus gitunya. Juga idui. Nu teh talent mah gendangers oge gitu drummer oge gitunya. Masuk lah. Karena kita mah terbuka sih nama-nama musik kan sama wae kan musik lah. Juga Kamal kadang-kadang nih sok mau akan besame mucho. Eta. Besame mucho. Como si fuera la última vez. Jeung ieu teh santana. Besame mucho. Jeung naon teh? Corazon. Santana. Corazon estina.
sih. Corazon Kang Kama tadi nak dihadirkan ke dia tah. Tapi nak masih di Elphinstone cenah. Elphinstone. Benar. Gitu sih. Elphinstone. Oke, terus? Kalau Muse? Muse, ya gitulah. Saya suka Muse teh nya. Kasep. Bagoy. Histeria sauna. Nyana eta unggul. Tukang bass eta alus sampai 100.000. Aduh, Si Rika. arek nyen ram gitu nah tukang bass eta alus. Eta peranti nyerut. penyerutan tukang bassna alus eta. Efeknya macam-macam ya. Nyata gitulah budak mah bisa diaturnya lah. Mana itu tadi teh 0852. Harapan-harapan cara pengembangan udah tadi, harapan-harapannya di band kamu sendiri di kamu sendiri apa sih harapan kedepannya sebelum kita menutup perbincangan yang sangat berfaedah ini? Faedah. Faedah. Ya harapan-harapan di kamus teh harapannya mah seluruh yang khususnya di Kalpandungannya anu suka musik, anu baik pelaku musik, pendengar musik, kita bersatu di kamusnya, di komunitas kamus. Terus selain wadah atau tempat mencurahkan isi hati, jenakan mencurahkan aspirasi. Karesep-karesep barudaknya ditembakkan di dia. Terus ya oke sih aya dina sedikit ngobrolkan tentang komersil setik lah. Kurang oke kita juga kamus lagi bikin progres buat ngerjain wedding Kang ya. Soalnya ya musisi di Kapanua pemain musik banyak itu kan, no skillna mumpuni lah. Grup-grup banyak, cuman wedding ya acarana hiburan band tapi di luar wae gitu kan ya, di Kaparakan Salak, di Cibadak karunya gitu barudak di dia punya skill gitu, grup-grup lingkungan gitu kan, jonasi lah cek itu bisa kolam udah kok distrik adalah supaya kan barudak-badaknya umurna punya beban-beban lah, hanya apa ya beban punya skill main gitu kan rapi kapan waktu jarago lah main nama, tapi teh datang ke kehajatan lumayan batur ningali itu mainnya di Cibadak di Parung Kuda di mana ketika orang sorangan onangan ya set hiburan teh band set gitu kan, duh si aing teh alus kene barudak tah gitu jadi nate, tapi barudak gitu kan iya gitu kan tah hayang teh barudak teh orang bikin progres ke ngagawean wedding gitunya, make di dia hajat teh kan di barudak lah, soalnya gitu teh ya kan ketika orang hajat teh hajat onangan teh set di Parakan Salak atau di mana, oh iya nih alus kena barudak gitu kan. Tapi barudak teh ka salurkeun lah gitunya. Silahkan mah lapakna di sikat keluar wae gitu. Ya berbicara sedikit karena masalah komersil lah saya tiga. Banyak bakat-bakat sih. Harapan ke depan mah ya di para musisi, di para penikmat musik hiji gitu kan. Terus non sih karya-karya barudake tersalurkan, terus namun boga lagu boga naon gitu, boga karya kayak dibikinkan album atau kumaha lah secara indie gitunya, disiarkan di radio oge kan aya di orang radio beberapa radio dina platform gitunya. Itu sih Kang depan nama, dan mudah-mudahan sekarang mulai di pemerintahan oge banyak non sih melirik lah menyediakan fasilitas segala beberapa lah di Kapanua, Kadunua itu kan di Gunung Enut ngasih ke fasilitas gitu. Kedepannya mudah-mudahan itu juga dilirik oleh pemerintahan atau teh sebagai komunitas positif lah gitunya.
akan bergerak oge di karena sosial oge itulah mudah-mudahan ke depannya. Cuman sekarang kan masih kene masa-masa naon sih penghimpunan lah kan geus geus dihimpun geus ngahiji diarahkeun baru kurang lebih bermanfaat lah gitu kan masyarakat. Jadi tidak dinilai negatif lamun cek Kang Aris mau metal. Udah mah kan orang-orang mah aduh saroleh begini Kang Aris aduh. Ya gitu. Jadi identiknya oh rariweuh garane gitu kan. Tapi sebenarnya mah maunya banyak lah anu positifnya gitu kan, gerakan-gerakan positif. Karena barudak ngora di Kalpanunggal teh khususna anu resep kena musik tidak ada non sih silah nama anu ngajalurkeun lah gitunya. Lah khususnya budak ngora teh ngora lah gitunya. Gitu sih Kang adminnya. Harapan-harapan ke depan mah gitu sih. Dari sisi silaturahmi, persatuan, bakat, oge kudu menguasai lah wes. Sakal panunggal teh kudu ngonong-ngonong ka parung kuda ka mana parakan salah kemana keluar gitu kan di urangnya loba di negara serangan oge cuman can dibentuk ayeuna kamus akan dibentuk lah gitu Kang. Ada ya Closing. ada spesifik helanya mengenai masalah metal ka para pemusik anu lain gitu. Ya aya kamu hayu urang ngariung bareng biasana kan hari di acara-acara no underground metal dibatasi minoritas ayo orang ngariung di dia di kamus insya Allah bebas kamu para penikmat metal masih tetap seni tolong dipandang sebelah mata wae jadi hidup kamus metal adalah pilihan. Iya. Ini Marvel. Untuk dari kamus, untuk kita ya kamus ya. Kita di sini bukan untuk berkompetisi, tapi ya sama lah di sini ya. Goblok aja lah bersaing jangan gitu lah. Ulah berkompetisi, tapi kolaborasi lah di sini. Bekerja sama begitu. Wah? Ya untuk harapan kedepannya marilah kita memeriahkan dunia permusikan di Kalpanunggal jangan sampai tertinggal oleh wilayah-wilayah lainnya. Mari kita eratkan tali persenaran gitar kita dan pergebukan drum kita. Jangan sampai kalah dengan senar satu. Gitu. Intinya marilah kita asah kemampuan dan teknik kita dalam meraih kemenangan. Merdeka, terima kasih. Tapi engke coba non orang coba nyin acara live streaming di BK-nya. Nyin live streaming di BK di Imah lamun bisa mah. Tah eta mang anu kamari diharepkeun teh aya anu nawisan gitu urang teh. Urang mah teu hayang teu nawaran sebenarnya mah. Kan ari dirinya hayang mah atuh hayu we ngawangkong gitu. Siap Bisa. Soalnya kamari kungsi oge live streaming gitu na Facebook. Alhamdulillah mang tadi ditayangkeun. Ditayangkeun berikutna gitu berikutna. Naon dina akun naon? Akun pribadinya. Dina inbox ditayangkeun oge. Dina inbox. Nah inbox tayangkeun ke sana laju atuh gitu. Page anyar ke sana. Boleh nanti atur waktunya kapan nanti coba iya tapi dengan audio dan mixing yang bagus ya. Jadi live oke halus mumpuni gitu. Untuk masalah royalti nanti kita bicara dua mata saja nanti. Lah sama halah. Oke, jadi kita punya next project dengan kamu yaitu live streaming konser musik virtual. Konser musik virtual di BK di non tapi mau ke lagu-laguna random ya campur-campur gitu. Oke nanti kita bicarakan dan
harapan dari teman-teman kampus ini mudah-mudahan jadi kenyataan karena mereka juga sudah sangat sudah mulai berproses dengan keinginannya. Jadi mudah-mudahan kema konser gede aya Konser bisa sang maestro. konser sang maestro itu mah. Maestri. Baik, terima kasih Kang Rangga, Kang Doping, Pak Bos. Terima kasih Kang Aris telah datang ke studio terbaik di alam dunia dan di alam barjah ini. Baik, terima kasih. Thank you for hearing me. Thank you for listening me. And last say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.